Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep garap di sini ada ide garap terinspirasi lagu dari Galagar Odeng. Maka dengan ini saya membuat hasil karya tari dengan judul lagu Galagar Odeng dengan nama tarian Bramara yang artinya lebah atau odeng. Sumber garap gerak tari, kami mengadopsi gerak tari dari pencaksilat, dari Jaipong Kreasi, dari Ketuk Tilu Jugala. Kostumnya terinspirasi dari para sinden pada zaman dahulu yang khas dengan tradisionalnya. Di sini memakai gugunungan yang artinya tri tangtu tekad laku lampah, dengan memakai kembang yang mempercantik diri, juga memakai sampur berwarna kuning yang artinya keagungan. Di sini ada kebaya berwarna oranye yang artinya kegembiraan. Di sini ada batik yang khas dari Jawa Barat, juga ada celana berwarna merah yang artinya berani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya riwayat lahir babasaan Galagar Odeng jadi palar jadi tuladeun pikeun hirup kaharepna. Ngagalagar ngabahu raksa ngawangun babarengan tahta raja pikeun rahayatna ku karya anu nyata. Ngamuliakeun hina, urang nguatkeun lemah, urang minterkeun bodoh, urang ngabeungharkeun muka kalangsara. Sang Prabu Wastukancana Raja Galuh Perseka sewana Sang Sri Paduka Raja Galuh nu perseka nu jadi lambang negeri lain mau lain singa nu leutik odengarana gede pisan mangfaatna madu karayana Raharja udaganana Galagar
kalakah paburincai anu kalakah diaradu pakirang-kirang tampian dedeh teuing lemah cai kiwari kan masih kena dijajah ku dirina sorangan. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga sabebetan, urang wangun negara babarengan. Ngahijina sabangsana matak sentar omusna sakali diguna sikap ulah sambat pancegna adeg-adegna nyawa kana sari nangtung kana tangtungana nyawa ka Yisri